ada tulisannya Bang Emok dilarang masuk. Alah bodoh amat gua mah, yang penting lu bayar lu. Tiap hari tidur mulu. Kalau lu Mun, lu bayar mau kemana? Ih, kadang nyalap. Si Mumun kuliah latih, ya tadi karisan meren berang manten meren. Tungguan di kado. Sarah, Mumun. Apanya gue saruh tungguan aja tadi. Gue senaruh. Karak mereng je. Ayo Sini tinggalin. Ayo cerita je. Ayo santai dikocok. Enak mah jadi. Nanti nungguan keluar gitu. Untungan utama. Nah, ini satu dikocoknya hajen teh Saroh paling dia mumunnya teman. Mudah-mudahan mumun teh heula da mumun keur butuh jeung Saroh ge keur bola kamu Saroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dia mumun Saroh. Dipengker. Ayo di tukang campur tadi gue. Ka dia. Tapi mana? kenaon di tukang teh. Keur ucing sumput. Kasih aku aja di sumput. Ternyata Sarah mah geus ieu geus kayak masih narsi. Can panungguan disamper meureun. Heuh kumaha nya? Si ieu si Mimin kan gering. Gering naon si Mimin? Aya nama muncrat wae ngising. Liper. Ngising muncrat. Cerut. Meureun eta teh kalobaan dadarna beas bulog. Wah kos tidinya. Kumaha engke? Yang satu hayu ah. Ting baru datang gitu kan. Aduh, si mami kunaon sih riweuh amat. Ih, nyair aya tamu meureun baru dah ka dieu rek arisan. Arisan biasa ece. Mana ulah bantuan. Beperen. Berarti amun menang mami boga duit ya. Beli kuotanya. Tenang, hayang kuota hayang kapal dibelikeun ku Umi. Di bantuan heula ieu buru, bantuan peperen heula ieu ulah arera atuh aya tamu. Kuota heula ke karek. Kan kuota we. Duit ge can meunang ngan kuota we buru. Bantuan heula ieu peperen heula ieu sapuan ieu sinar rapi ieu. Aduh, tanya Nyaho mager teu? Pager. Boro-boro rek dipager si halaman ge kos kayu rek dipager. Aduh, ai kolot mah teu gaulnya, magur gitu nya. Mager teh males gerak. Kayaknya mau males-malesan gitu mah ah. Hanya peperen. Bung. Kok kedul-kedul teh gua kaparawan teh anya ampun Gusti teh. Kadang teh kamu datang ieu sendal bapak budak deh tuh ah. Mana sendal aing ka mana deh. Uribut namahi, koret namahi, tahun anak segeret. Oh susu gua acan deh rek aya barudak teh cai unggul ah. Mana deui atuh. Hai guys, lihat nih aku lagi bantuin mama aku. Di hau. Hai, aku lagi bantuin. Ngomong sorangan atuh. Iya tata, tuh kinage. Ih, Geus mamanya budak ayeuna mah cantik. geus garelo, kikieuan bari ngomong, anjing kikieuan teh bari ngaca aing mah Aku da. lagi bantuin mama aku beres-beres rumah, nyuci baju, nyuci piring. Pokoknya aku istri idaman lah. Aing anak aing geus gelo, ya Allah, ya Robi. Teh ngomong. Udah dulu ya guys. Waalaikumsalam. Ya ampun. Ul karalon bet. Acara Tamang. Hai guys, ini teman-teman mama aku guys. Mereka baru datang. Duh mancrot tuh ya. Jangan anak parawan. Begitu teh ya. Kedul banget HP wae. Tuh guys, lihat mereka Kirang lagi barang tiba. bantuan emak nanya. Kerenyon ka mana itu? Aya kahayang nama kotak Ayo. sok ngararumpi wae. Ai sopana mana? Yuk atunya kita di menulis. Heeh, di yuk heula sok sopana di pabrik keneh. Kita Saro yuk di mana Saro? Iya, cenah iya. Di Sarah. Hampura we tempat-tempat anak ya. Guys, Nyai nyokot-nyokot cai rempong atuh. datang ini guys. Semua pada rempong. Pindah Sarah di dia ngorobot. Bantuan sama atuh, cokot-cokot kencai atuh tadi tuh. Mana?
cocotan. Di itu disusukan. Siapa Di boga? jero imah tuh. Siapa boga anu aku model-model teh antara kudu giat. Lah tuh dik naon nu dicokot na eueuh dijuin tuh naon ieu. Apanan itu si papi teh teu gawe ieu meureunana itu gering kene. Oh gering, kajutna gering. Puguk kedul, parawan teh kedul, titah gawe ku aing bunga, titah ngarambe komo deui. Atuh mami sing mikir we atuh piraku parawan kieu kita ngarambe. Sing Atuh gawena, peurih. hanya gawena anu wae. Heeh. Ya neng sing peurih aya hirup mah. Embung Arek gigi bapak kumaha ya. Poho aduh ce. Ampura Hari ya. arisan lain. Buru-buru dariuk. Dariuk. yang geus atuh. Itu mah. Buru banyak kotin cai. Atuh rek nyokot cayulan. Tong poho kueh nanya eta anu dina dunak tah. Anu dituru bandulang. Ya eja ayo lah. Geura mulai ah. Atuh ala gerak kocok Ya, nah. jam mimin mana ya? Mimin teh modal wae. Dihandap ah. Jadi jam mimin teh gering mana? Itu sarang dihandap. Mixing teh murutuy wae cenah. Oh, tuh inganan ku karunya itunya. Atuh beura atuh gerak kocok Tuh ah. jadi diuk dihandap ampura we ya tuh. Ilo geus modis-modis dihandap. Urang geus nyiapkeun kocokanana tapi ngaranna teh aya 5 deh jeung jam mimin itu. Kaja dititipkeun mun menang si mimin mah. Imun mana alatannya? Seumur arisan di Ih, dapurnya. biasana mah di imah mewahnya. Mana geulis orang teh geus galeulis kieu. Lainna kemari mah tatangga sabeulem oh iya halusnya. Alus banget imah. Jauh lah sok itu atuh. Berarti iya mah 2020 dihareupeun hawa ya. Ujung meh. Bisa tanggamannya pakai granitnya imah boboro granit. Lebu malulu. Aing mah lain make granit kedeung meledug tah granat. Atuh gerak kocok ah. Ampura we nya patah-patahna kos kieu atuh kumaha deui urang lada jelema ieu bangsa tebogana naon. Mudah-mudahan mumun teh heula. Ah urang teh Mudah-mudahan saro. urang teh nya. Ieu cocoknya. Eta nya. Mumun pasti. Atuh maca doa heulan ceuk. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nu mudah-mudahan nu kaluar cenah sih amin. Ya Allah mudah-mudahan saro. Amin heula amin ke Amin. ke cenah sih amin. Saro. Edo amin. Mumun Saro. Antu amin aja mumun ce saro mah. Ce edo mah komo amin cenah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dikocoknya ce. Kocoknya ce. Kocoknya. Ce mumunnya kocoknya. Nah, kocok atuh buah. Seburu kita sabar. Kocok. Leungeun dengan mumunnya. Orang kocok aku mana? Buru. Kayak anak aing. Mana? Enggeus. Enggak. Sasa. Ieu kumaha muka na edo. Narsi. Tenang, Si Neng. saro. Hayang meuli kuota mah hayang bararebu. Ibu kan Kumaha? biasa. Tiup. Ulah dikitu lah dikocok-kocok gitu, tiup. Cicing. Mumun Ya dimudahan. Allah, saro. Mudah-mudahan Narsi menang pertama terus aing dek ngeusan. Sarua lah. Naon? Ahli. Saha. Aya, buru atuh kulila ah. Menidak diguk teh ya sana teh meunang sama ya. Ih, Saha? si Mimin. Cemimin. Kok cemimin? Sama cocok deh ya. Jelema na eueuh. Jelema na eueuh. Jelema na eueuh. Buru. Piceun eta mah cemimin piceun ya. Oh, jelema mana? Kocok bro. Iya tah sama. Iya nu sama. Oh iya asup Eta teu sah. Juk saro teh. Cenar sih mau degedeung ge. Saro. Cenar sih meunang. Nungguin ya. Saha? TS Allah. Kok Mimin? Kok cemimin deui? Deui. Ah di settingnya ku Narsi, abong kena si Mimina geuling. Abur kocok deui. Apa nanya aya meunang meureun? Ibarat deui. Tak gantian aku ngocok tah. Aku saro ah. Ya Allah, sing saro. Sebenarnya mas Haro.
Rada keluarkeun. Pasti sarungan. Burun lila ah. Mun sarok kebetkeun. Ih, Si Mimin deui, si Mimin deui mah saha nu nulisna? Nah, si Maya mah di settingnya. Ih, paling menang nulis orang ieu meureun. Suka nih masih mimin KB tulisannya. Ha. Tapi aku baca Saha yang nu nulisna? yang menang atuh ame Terus menang. terakhir ayeuna ngocap deh keluar. Yang nu tere urang mah. Ih, eta mah Ih, pasti si S. Ada dia buka ya. ah, selamat ah. Lila ah, rek can ngejo-ngejo aja. Ih. Mun sareng menang sareng ka mall. Aing ngomong rek ngaborong. Aing lamun aing meunang Enak kan tulisan emang itu kan buka. moal ngiluan deui. 1 2 3. Ih, ieu mah ceulina nya. Ih. Ceulina. Kak, celina. Tuh. Eta mah nu Eta kamari. bisa maca. Nu kamari urang ieu dikulitkeun ka sawah. Eta mah Ceulina. heueuh ngarambet. Iku mah dialekeun apa diasupkeun deui. Asupkeun deui da ujar mana? Wapen aing hayang meunang meureun. Ini tinggal 2 deui. Aing pasti eta teh. Hiji deui ce, anu jadi mah eueuhan. Berarti sinar sih eta teh. Di Lah kunaon? kaulah waka. Gila. Ah, cokot. Meni serius teuing da. Ada lawunan atuh. Narsinya. Saha atuh? Si Mumun. Anu bener Saro. Mumun. Iya mumun dia. Lain Mumun. Lain si Mimin deui eta mah. Baca atuh. Di Mimin. Kalau mana si Mimin sih? Di setting. Tapi aku di setting ada yang menang meureun. Tak anjir satu tak bisa nulis anak si aku likeun. Enggak ku aing teh menang nulis anak aing meureun. Itu tadi si Anak Mimin si si aku Mimin. bolon-bolon teuing. Kalau mana si Mimin? Ha, Heuh, tadi teh pasti anak si kongkolikong yang si Mimin. Di Ah. setting. pira aku atuh emang anak aing aya hubungan naon jeung si Mimin atuh da eueuneuna. Sebenarnya apa anak si anak si Mimin? Campur aduk saeutik. Kok bisa? Heeh, ceuk. Urang saing satengah ngadu saham hari teh. Irok Jeung bisa pada kitu budak ya ngadu teh. saham. Oh, keluar budak eta jadi nanti budak teh rada kurang gitu ngeliat Kurang naon. kurang edan. Oh, Pantesan otaknya pacetrok wae jeung HP. palingan. Hey guys. Oh, rada Hai, konslet. Iya kumaha iya arisan. Masih arisan. Kumaha ceuk, ayeuna geus beak eta na ge. Panitiana sadidinya kan panitiana nya. Lu beres. Tanggung jawab Kumaha di panitia. setting ieu mah nya aku maneh. Di setting. Lain di setting, da budak nu nulisna. Ai budak maneh mah nage kitu banget. Ngeres we ka sarote. Pati-pati bohong. Ha. Bohong wae. Ceuk hampura ceuk. Lain hampurakeun ieu mah. Urang kan butuh duit meureun. Kalau kabeh ge butuh. Ha, sara mendek amol, ayeuna teh mall teh geus buka. Cek geus buka. Normal tapi mematuhi ieu protokol pemerintah. Diatur kumaha eta tanya? diatur. Kabeh nya geus setting ku manehna. Ha, kumaha teh ayeuna hayo? Atuh kumaha? Ayo arang-arang meni ararang teh. Heh, beutingan duit nangge beaknya. Dikapake nya duitna. Kemari kuota kemari. Lurus tunjuk Beak maneh mah. deui, nu deak pentingkeun teh. Kakak tak gidir. Akan tak. Duh, aing mah nyeun budak Ai teh. mami kunaon? Nyeun budak teh beurang peuting hasil mah kos kieu. Aing ampun. Guys, Teh lihat aing nih, mah. mami ampun lagi sosmed Gadeng maneh guys. teh. Gara-gara maneh tuh. Kunaon jadi nyala? Kun. Si oco-oco jadi ngadat aing tadi. Guys. Tadi maneh nulis teh ngaran saha dina eta teh kocokan teh. Ai sebenarnya mah kieu caritana. Kamari kan kita nulisan, ditulisan dong. Terus itu teh nu babaturan mami teh aya. Anu mana? Anu gendut-gendut ceminin cina kieu cina jang meser kota, cuman na etana cina tulisan ngaran urang kabeh. Gitu. Teu ceurek si Dibayar Mimin mah. 50.000.
Mainan nu ngadahar nangka na aing nu ngadahar getah nah. Tapi lumayan eta 50.000. Heuh maneh lumayan. Tingali tah beungeut meni bonyok. Ane maneh. Digarbugan ku nini tadi. Ai maneh teh karunya ka emak apa? Ngurus tunjung ai maneh mah. Anjaka lah nyeun sia. Meni barang beuting tinggal lukai wae nyeun sia teh panan. Meni kayak sangka bol-bol nyeun sia teh ai hasilna kos kitu. Guys, Ngurus aku lagi tunjung. diomelin guys.